Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepang dangu deui sareng emang dulur dangu sadayanya dina acara nu maneuh, acara dongeng Sunda ditepasna dongeng Mang Otong channel. Di dieu urang sami-sami siling duakeun mugia urang sadaya aya dina panang tayungan Gusti nu Maha Gopur. Lengkah lampah nu misalah mugia kenging panghampura ti mantena. Oge urang sadaya dipasihan yuswa nu panjang tur barokah, rizki nu ageng, oge pakasaban anu aman tentrem ditebihkeun tina balai sinareng musibah. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun kadulur dangu sadaya anu satya manco, anu satya ngadangukeun dongeng-dongeng emang, anu tetep satya ngarojong, anu selalu hadir dina kolom komentar. Hatur nuhun kasadayana. Oge kanggo dulur dangu sadaya anu nembean nepangan ieu channel mangga di subscribe heula nya, ditoel tombol loncengna supados kenging pemberitahuan atanapi notifikasi ti emang lamun emang ngalajengkeun hanca dongeng nu katunda. Oge diacungkeun jempolna, kritik lan sarana diantos di kolom komentar. Hatur nuhun tina pangrojong dulur sadaya. Hayu urang teraskeun hanca dongeng nu katunda dina jejer carios Dedemit Leuwih Buyut Yasana Ki Dagar bagian nu ka-20. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Bah gawok ngarenghap narik napas panjang, keris hideungna diasupkeun deui kana sarangkana. Langit anu angkeb kawas sabreg-bregeun rek hujan teh jadi caang deui, mega hideung anu pagulung-gulung teh ngadadak sirna. Langit bengras taya aling-aling kaayaan jadi caang. Angin jeung suit uncuing teu kadenge deui. Warga lembur datang deui wawanena, maraju deui ngadeuketan ka bah gawok anu masih nangtung bari neuteup kawalungan. Peutingna di imah Pak RT diayakeun riungan. Nu ngariung di patengahan imah teh Pak RT, Bah Gawok, Juragan Barkah jeung Jang Suma, nyang hareupan cikopi anu dilalauhan ku goreng sampe. Kumaha cenah Bah, nasibna Mang Kemed teh? Kuring sarta dulur-dulur nu aya di dieu hayang apal jelas, sabab basa di walungan mah kami ngan ukur ngadenge abah cacarita sorangan sarta ukur nempok sakarang buhaya nu sisitna hideung eta cacalangapan hungkul, cek Pak RT ka Bah Gawok. Kieu eta teh, derek-dek Bah Gawok teh nyaritakeun ngeunaan gunem caturna jeung buhaya anu ngaku ngaran Bajul Ireng. Kabeh dipedar taya anu kaliwat
tepi ka buhaya bajul ireng menta tumbal embe kendit sajodo gesan syarat nukeran layona Mang Kemed. Dah kitu obrolan Abah jeung buhaya teh, ceuk Bah Gawok mungkas caritana. Waduh, berat oge syaratna geuningan. Nu ngingu embe jeung domba mah loba, tapi saha kira-kirana nu boga embe kendit di lembur urang, ceuk Pak RT. Kawas anu nyarita ka dirina sorangan, tapi panona bari ngabagi reret ka Juragan Barkah jeung Kajang Suma. Kuring ge boga embe kendit mah Pak RT, ngan bae ukur bikangna, teu boga jaluna mah. Sedengkeun syaratna apanan kudu sajodo, ceuk Juragan Barkah. Tah geuning bikang nama geus aya di Juragan Barkah. Kumaha mun jaluna diganti ku embe biasa? Wayahna bae kitu Bah, ceuk Pak RT. Duh bisa Pak RT, bangsa siluman mah saklek. Lamun geus anya A, lamun B nya B, lamun ku urang digunta-ganti palaur bisi aya mamalana, walon Bah Gawok. Nah Abah teu mampu pikeun meruhkeun eta siluman Bah. Meureun lamun eta buhaya bisa dielehkeun ku Abah mah, manehna bakal nurut. Meureun teu kudu ditumbalan oge, Mang Kemed bakal dipasrahkeun, ceuk Pak RT deui ka Bah Gawok. Bah Gawok teu waka ngawalon. Manehna nyuruput heula cikopina, tuluy nyeuneut udud daun kawung. Bual pelanyun. Udud diseuseup bangun nikmat naker, haseupna diserebungkeun liwat irungna. Lamun ukur nyang hareupan buaya hideung eta mah, Abah teh masih sanggup ngayonan. Tapina eta buaya teh ukur pangkat ponggawa. Masih aya atasana anu pangkatna senopati, panglima, patih jeung ratuna. Diijir ku Abah, lamun ponggawana aya nu ngaganggu, tangtu bae nu sejena moal cicingeun. Tah pikeun nyang hareupan anu sejena eta, can tangtu elmu Abah mahi pikeun ngayonana. Barina lamun tepi ka Abah unggul ge, bisa jadi bangsa siluman eta bakal ngamuk ngabalerang ka warga lembur. Malah nimbulkeun korban anu leuwih loba. Jadi pikeun ayeuna mah leuwih hadege urang turutkeun bae ka hayangna, sangkan caina herang laukna beunang. Lain ari Mang Kemed teh geus nyieun kasalahan naon cenah Bah, tepi ka dibawa ku bangsa siluman buhaya sagala. Juragan Barkah anu tumanya. Sabab penasaran hayang nyaho kumaha tadina, tepi ka Mang Kemed ditandasa ku bangsa buhaya nu ngageugeuh di walungan Ciwidey. Bajul ireng teh teu daek nyebutkeun sacara gamblang. Manehna ukur nyebutkeun lamun Mang Kemed teh boga kasalahan gede ka ratuna. Ngeunaan kasalahanana Abah ge teu apal naon anu geus dilakukeun ku Mang Kemed, walon Bah Gawok. Bisa jadi Mang Kemed teu amitan sawaktu miceun, atawa kiih di walungan Juragan. Bisi mah pas wer papang pas pisan kana sirahna Ratu Buhaya anu keur ulin di sisi walungan. Kusabab Ratu Ambok nya Mang Kemed teh disantok tuluy diseret ka jero cai. Jang Suma anu tita tadi ukur ngabandungan harita milu nyarita. Bisa jadi kitu oge.
Adrawa Mang Kemed nyarita sompral di sisi walungan anu nyieun kasinggung bangsa siluman. Ceuk Bah Gawok. Jadi bah cinek nama Mang Kemed teh kudu digantian ku Embe Kendit sajodo. Tah Embe Bikangna geus aya bogana juragan Barkah kari neangan jaluna meureun. Kira-kira saha nu boga Embe Kendit jaluna di lembur urang? Ceuk Pak RT deui. Aya Pak RT, ngan bae lain embe tapi na domba anu bulu dah hidung kabeh, tapi kapanon kuku jeung tandukna oge hidung Pak RT. Naha kaci embena diganti ku domba? Jang Suma anu nembalan. Tah kumaha bah? Naha kaci embe diganti ku domba? Ceuk Pak RT bari neuteup ka Bah Gawok. Meunang, da domba ge embe keneh, ngan beda bulu hungkul. Sok we domba disadana kumaha? Embe, ceuk Jang Suma nyarupakeun sadana domba. Tuh nya sadana oge embe, lainna disada domba. Terus Pak RT nyarita deui, dombana saha Jang anu kendit teh? Dombana Dunungan Kuring, Juragan Kosim Pak RT. Walon Jang Suma. Oh, anu Juragan Kosim. Lamun kitu beres masalahna atuh. Embe Kendit Bikangna anu Juragan Barkah. Domba kendit jaluna anu Juragan Kosim. Kari isukan di bawah saduana ka sisi walungan tuluy dipencit. Kek. Ulah ngagampangkeun urusan kitu Pak RT. Anya ari Embe Kendit Kuring mah karimawa. Eta bogana si Kosim kumaha urusanana? Ceuk Juragan Barkah. Har, naha bet bingung Juragan. Apanan Juragan teh tos nyanggemkeun bakal tanggung jawab sapinuhna kana urusan Mang Kemed. Kusabab Mang Kemed teh bade gasatia Juragan nu tos ngabdi puluhan taun. Ayeuna domba kenditna tos aya. Atuh kantun dipeser ku Juragan ka Juragan Kosim. Atanapi digentosan ku domba anu sanes. Rengsepan masalahna. Teu bisa kitu Pak RT. Masalah keur mayaran domba mah aya kuring teh. Ngan bae si Kosim moal daek mikeun atawa ngajual dombana ka kuring. Sabab manehna mah teu akur jeung kuring teh. Salian ti saingan usaha manehna ambek ka kuring. Kusabab anakna teu disatujuan ku kuring. Bobogohan jeung anak kuring Neng Arum. Lamun kitu mah anu nepungan Juragan Kosim ulah agan. Keun we Jang Suma atuh nu nawar dombana Juragan Kosim. Barina Jang Suma mah anak buahna, pasti bakal dibikeun eta domba. Kari agan siapkeun bae artos keur mayaranana. Duh, teu sanggup kuring Pak RT. Nah, make teu sanggup sagala Jang. Apanan Juragan Kosim teh bager ka Ujang. Enya ari bager mah memang bager. Ngan bae eta domba kendit teh domba Garut ka Memet Gan Kosim. Unggal isuk ge dipoe
di usapan, di paraban, langsung kugan Kosim. Abdi teu wantun nyariosna Pak RT. Heurin letah harita ku urang dayeuh ge pernah ditawar 200.000. Teu dibikeun ku gan Kosim teh. Malah sempet rek ditukeran ku motor sagala. Tetep teu dipasihkeun. Nyanggeus ke kuring bae engke anu ngomongna Jang. Ujang mah baturan bae kuring. Gan Kosimna aya di imah teu Jang. Asana teu katempo milu ngariung di walungan tadi teh. Can mulang Pak RT, gan Kosim mah nuju aya urusan di Bandung. Cenah mah saur juragan istri ke wengi atanapi ke enjing uihna teh. Lamun kitu isukan bae isuk-isuk. Urang tepungan gan Kosim babarengan jeung kuring ka imahna Jang. Sumuhun, siap Pak RT. Kumaha ngeunaan waragadna gan Barkah? Waragadna kuring nu nanggung Pak RT. Aya duit 100.000 di imah. Kek samemeh indit kasih Kosim sampeur heula ka imah. Nah daekeun kira-kirana domba kendit gan Kosim dibeli 100.000. Apanan cenah 200.000 sarta ditukeran ku motor ge teu dibikeun. Wayahna Pak RT usaha kuring teh keur nurun. Pak RT minangka kokolot lembur kudu bisa ngaleahkeun hate si Kosim. Kuring percaya Pak RT bisa ngolona. Sangkan eta domba kendit dipasrahkeun. Pak RT ngahuleng sakedeung. Rada seunggah karasana. Tapi dalah dikumaha oge manehna teh kokolot lembur. Anu kudu panghareupna dina enggoning ngarengsekeun sagala masalah nu aya di lembur sugih mukti. Akhirna mah Pak RT teh nyanggupan. Anya ke kukuring bakal diolo. Sugan bae lea hatena gan Kosim teh. Geus kitu mah. Nu apatan ngobrol ngaler ngidul bari ngaropi. Wanci sareureuh kolot kakarak juragan Barkah jeung Jang Suma amitan mulang. Sedengkeun Bah Gawok mah meuting di imahna Pak RT. Kocapkeun isukna wanci haneut noyan. Pak RT jeung Jang Suma geus indit nuju ka imahna Mang Kosim. Sanggeusna manggihan heula juragan Barkah pikeun nyokot duit geusan mayaran domba hideungna Mang Kosim. Sedengkeun Bah Gawok mah nungguan di imahna juragan Barkah. Harita Mang Kosim keur di pakarangan imahna anu lega. Manehna keur moyan bari ngusapan domba hideung ka memeutna. Lamun keur salse Mang Kosim teh memang sok remen nyoo domba Garut hideung ka memeutna bari moyan atawa bari ngopi. Sawaktu rentang-rentang Pak RT jeung Jang Suma datang, Mang Kosim cengkat. Aya naon RT ka dieu nya? Da pajeg taneuh jeung iuran perelek mah geus dibayar asana. Geurentes Mang Kosim dina hatena. Assalamualaikum. Sampurasun gan Kosim. Pak RT uluk salam. Waalaikumsalam. Rampes. Geuning Pak RT jeung Jang Suma. Mangga Pak. Mang Kosim ngawalon tuluy ngajak Pak RT ka jero imah. Tiluan ngariung di tengah imah.
Mang Kosim gancang nyalukan pamajikanana. Nah, Anah. Telila bi Anah norojol ti dapur. Ae, geuning aya sema. Kumaha damang Pak RT? Jang Suma? Bi Anah nyalaman ka Pak RT jeung Jang Suma. Alhamdulillah jag-jag bapak mah gan istri. Walon Pak RT nyieun cikopi nah. Cek Mang Kosim, bi Anah langsung ngaleos ka pawon pikeun nyiapkeun susuguh keur tamu. Aya naon Pak RT? Mani asar raruas kuring mah kadatangan pajabat teh. Mang Kosim langsung tumanya ka semahna. Kieu gan, dupi juragan parantos ngadangu ngeunaan Mang Kemed. Pak RT kalah malik tumanya. Oh, enya, kuring karak ngadengkeun peuting ti pamajikan. Kuring teh 3 poe aya urusan di Bandung, nepungan bos-bos palawija. Kumaha bejana ngeunaan Kemed teh Pak RT? Nah, geus kapanggih. Kieu gan, ari kapanggih mah teu acan, mung bae laratanana mah tos pendak. Barabat be Pak RT teh medar lalakon ngeunaan tarekah warga jeung Mbah Gawok tepi ka siluman buhaya menta tumbal gaganti jasadna Mang Kemed. Jadi pamagsudan Pak RT ka dieu teh pikeun nyapikeun ngagentosan domba hideung anu nuju dipoyankeun ku juragan kangge syarat narekahan Mang Kemed. Ampura Pak RT, eta domba teh teu dijual. Geus sababaraha kali aya nu nawar ge, kukuring teu dijual sanajan wani hargana mahal. Sabab eta domba teh domba kamemet, cocokan kuring. Komo deui ieu mah rek dipencit, disebakeun ka siluman. Karunya teu tega abdina oge Pak RT. Mang Kosim tangtu bae langsung nolak. Salian ti manehna teh teresep ka Mang Kemed, barina apa nanti wasna Mang Kemed teh gara-gara ngintip manehna anu keur sosonoan jeung Dewi Makarawati. Wayah nagan tulungan kami, sing ridho sing ikhlas gan Kosim, sing karunya ka Mang Kemed oge ka warga kabehan anu tos 3 dinten haben-habenan ngupayakeun sagala rupina kangge narekah milari Mang Kemed. Muhun gan, sing hawatos gan, pamisanes agan anu nulungan bade saha deui gan. Margi waktosna teh mung dugi ka sore ayeuna. Jang Suma milu nyarita, sangkan dunungana karunyaeun sarta lea hatena. Lain, ari Mang Kemedna eta teh dipastikeun geus maot atawa hirup keneh. Saur obrolan batina Mbah Gawok sareng eta buhaya mah, Mang Kemed teh tos teu aya. Kantun kurunganana anu bade diuwihkeun oge ukur layona gan. Walon Pak RT. Yakin eta teh Pak RT? Mang Kosim katempo cangcaya. Mang Kemed teh tos 3 dinten leungitna oge gan. Moal aya jalmi anu kiat dilebet cai salami 3 dinten 3 wengi. Jalmi nu paling jago teuleum oge ukur kiat 4 jam kan. Tangtu nama Mang Kemed teh tos ngantunkeun kajabi panginten aya kaajaiban kersaning Allah. Ceuk Jang Suma. Mang Kosim ngahuleng hatena mandeg mayong. Nu jadi kapaur pikeun Mang Kosim mah sieun lamun Mang Kemed teh mulang dina kaayaan masih hirup. Bahaya gede pikeun Mang Kosim, sabab pasti rusiahna kaboker.
Mang Kemed bakal ngucah ngaceh Rusia dirina anu munjung kasiluman buhaya. Sanggeus dipikir bulak-balik, Mang Kosim embung nyokot resiko pikeun Rusia dirina. Antukna manehna nyokot kaputusan yen teu mikeun domba hideungna. Ampura pisan Pak RT jeung Jang Suma. Lain kuring embung nulungan, tapi kuring teh teu tega si Jeliteng diparabkeun ka buhaya. Kieu bae atuh. Mending ge Pak RT jeung Jang Suma nyiaran domba hideung anu sejen. Keun sabaraha bae oge hargana. Kuring anu nebusna. Pak RT jeung Jang Suma anu jadi malik ngahuleng. Atoh aya seunggah puguh. Atohna bakal moal kakurangan dana pikeun meuli domba. Sabab geuningan Juragan Barkah mah danana kawates ukur boga duit 100.000. Sedengkeun nu ngaran-ngaran domba kendit teh pasti namah mahal kacida. Sabab mangrupakeun domba anu langka pisan. Sedengkeun seunggahna da puguh neangan domba kendit dina waktu ukur sapoe teh pasti hese. Tapi rek kumaha deui da puguh Mang Kosimna mugen teu mikeun si Jeliteng. Domba kamemetna pikeun dijadikeun tumbal. Mang Kosim ngusiwel kana dompetna, manehna ngasongkeun duit 200.000 ka Pak RT. Mumpung masih isuk, loba keneh waktu. Pak RT jeung Jang Suma, tah bawa heula 200.000. Geusan meuli atawa panjer domba hideung. Mun kurang ganjang bebeja ka dieu. Duit teh kapaksa ditampanan ku Pak RT. Hatur nuhun gan. Mung bae abdi kedah milari domba hideung ka mana nya? Bilih bae agan gaduh kenalan anu ngurusan domba hideung. Hahai tot. Waktosna dulur dangu sadaya. Tos tanya kapan kangge neraskeun ieu cariosan. Emang tunda heula ieu hanca semet dieu. Mugia urang sadaya dipasihan yuswa nu panjang sahingga tiasa patepang dangu deui di cariosan nu salajengna. Emang nyuhunkeun dihampura tina sagala kalepatan tur kakirangan. Boh dina medarkeun ieu dongeng atanapi ucap kecap dina bahasa Sundana. Urang pulungan nu arendahna, nu baragusna nu sarayana nu baikna, urang alungkeun anu barututna. Emang seja undur diri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.